Manco, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan para wargi sadayana pemirtu Wilujeng Tepang sareng simkuring pun RT Uya anu seja mintonkeun kasenian budaya Sunda, dongeng Sunda ayeuna. Mudah-mudahan enten panglipur kalbu kanggo kedah kana manah. Terusna ka pemirtu sadayana oge salamina aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tong hilapnya di subscribe, like, share, komen di antos. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah haturan dulur-dulur pemirtu sadayana Wilujeng Tepang sareng simkuring pun RT Uya. Danget ayeuna simkuring sejam mitemian mangdongengkeun dina acara dongeng Sunda ayeuna. Pamugi harapan sareng tujuan simkuring taya sanes pikeun ngabubule budaya Sunda. Mudah-mudahan dulur-dulur pemirtub sadayana anu ngadangukeun ieu acara sing aya dina ginanjar kawilujengan salamina aya panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oge ngajantenkeun panglipur kalbu pangbeberah kana manah. Atuh sateu acan simkuring ngaguar ieu carita. Apunten anu kasuhun tangtosna aya nu kasebat nami sareng karakter. Pamugi teu janten rengkat manah dulur-dulur sadayana. Nu saestuna ieu mah mangrupi carita dongeng hasi karangan jalmi biasa. Nganggo alur carita anu serba basajan. Tangtosna harepan simkuring tong hilap salami ngadangukeun ieu acara. Toya subscribe, like, sareng share, sareng komen di antosnya. Insyaallah kanggo konten dongeng kapayuna medar carita nyambung dugi ka tamat. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Supados teu nyangkolong kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Yu manco. Langit bengras caang narawangan mega bodas nyacas ngtaya kendat salawasna marengan laju jeung caang nasang surya pikeun mapaesan endahna alam marcapada mipir pasir legana laut satungtung deuleu jujulna gunung-gunung parentul kawuwuh ku ngeplakna pasawahan nutangtuna pikeun nyumponan pangabutuh sakumna makhluk nu kumelendang di alam dunia. Kalayan puji nu jadi kecap utama pikeun rasa rumasa kanu maha kawasa nyatana Allah Azza wa Jalla. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Kacaritakeun di hiji pelemuran ngaranna lembur pasir endah. Hiji lemur nu teu loba pangeusina atawa teu loba wargana nya meureun kurang leuwih aya 3 kapala kulawarga. Kieta lembur teh geus pada ngarasakeun ku kabeh jalma yen ngarasa kakurangan ku sandang da ari kupangan mah atawa dahareun keur sapopoe bisa dina hasil tatanen kebon atawa palawija. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Dina hiji poe aya hiji kulawarga nu di imahna basajan atawa leutik ukuran imahna nya mun ukeun ku ukuran mah meureun aya 3 meter ka 5 meter eta bumina teh.
Nu ngeusiana ngan duaan nyaeta hiji awewe hiji lalaki. Nu awewe eta indungna nu ngaran Imas. Umurna kakara 35 tahun. Da hirup ngarumah tanggana karek 7 tahun. Boga anak hiji lalaki ngaranna Ujang Dahu. Papanjang nama Ujang Dahu Permana. Lah aya permanaan apal lah ya. Ka editor tau. Anu biasa dipanggil sapopoe mah nyaeta Ujang. Anu umurna karek nincak 6 tahun. Atuh keur mah leutik eta imah. Matak teu betah ngeusiana ku imah. Sabab imah eta bogana indung bapana Imas anu cerewet jeung galak. Sababna Imas kawin ka Gagan nu jadi salakina teh teu meunang restu. Oh, salakina teh namina Gagan geuning pemirtub sadayana. Kumaha atuh ari salakina Imas teh oge ka mana atuh ari salakina Imas teh? Ayeuna da di bumi ngan duaan jeung budakna nyaeta Ujang teh. Sakedap ngaso heula. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya anu sami manco dina HP-na sewang-sewangan. Punten sateuacan simkuring ngalajengkeun ieu dongeng moal weleh umajak sareng emutan ka dulur pemirtub sadayana. Dina danget ayeuna urang nuju mayunan anu namina Covid-19. Pamugi dulur pemirtub sadayana sing tiasa ngalaksanakeun anjuran ti pamarentah kumargi 3M atanapi kumangrupi 3M. Nganggo masker, mencuci tangan, menjaga jarak, oge menghindari kerumunan. Tak kitu panginten dulur pemirtub sadayana. Mangga atuh ieu dongeng urang lajengkeun. Yu manco. Atuh ari nu jadi salakina Imas teh nyaeta Gagan. Pangna taya di imah teh kurang leuwih 2 bulan. Manehna digawe di kota milu jeung tatanggana anu ngaran Mang Ai. Gagan digawe di kota teh maksud jeung tujuanna pikeun ngahontal cita-cita nyaeta hayang boga imah ladang kesang sorangan. Saperti halna dina poe harita wanci isuk-isuk keneh Imas jeung Ujang nu jadi anakna keur ngobrol duduaan. Anu jadi bahan obrolan nyaeta ngeunaan bapakna geus 2 bulan tacan balik-balik. Ujang, ceuk Imas ngageroan kanu jadi anakna. Be, kamana eta budak? Hoyak kieu geus ngiles. Imas tuluy gura-gero ka anakna dina lawang panto tekung silila Ujang nyamperkeun bari pok Ujang ngajawab. Aya naon, Mak? Ngageroan ka abi. Ceuk Ujang bari nyamperkeun. Lain ti mana ari Ujang, mak teh neneangan di kamar Ujang geus eueuh. Ulin, Mak. Ti mah silalan. Lalajo upin-ipin. Iraha atuh Mak, Ujang boga TV. Ceuk Ujang bari gagaro kana bujurna. Sabab tadi keur lalajo di imah lalan manehna diuk dina kursi injuk anu geus butut. Sabar Jangnya. Mun bapa maneh geus balik kumah dipangmeulikeun. Sok ayeuna mah ka jero heula. Marek aya tanyakeun ka Ujang. Nya Mak. Ceuk Ujang bari nuturkeun indungna asup ka imah. Geus kitu mah duanana arasup ka imah bari maneutkeun pantok ditutupkeun. Geus kitu gek duanana dariuk dina kursi awi anu geus reyod. Tapi Ujang tuluy gagaro kana bujurna katingalieun ku indungna. Ai maneh kunaon Jang? Kita tadi siga gagaro bujur we. Teuing atuh Mak. Tadi teh di imah silalan, uing diuk
dina kursi anu aya injukan. Cek Ujang bari tuluy gegetret kana bujurna. Alah sia kade bisi penyakit ayeuna naon ngaranna teh kolorna eta teh. Cek indungna bari panon nempo ka anakna. Ah piraku mah corona teu bujur. Lain jang Ujang digeroan teh kumaha aya tanyakeuneun ka Ujang. Atuh sok sanajan Ujang can sakola ge Ujang pan geus bisa ngitung jeung maca. Cek Imas bari sorot panonna musir ka nu jadi anakna tuluy gagaro bujur. Rek nanya naon mak? Cek Ujang bari leungeun tuluy gagaro. Lain ai mak bapa maneh geus sabaraha lila gawe ka kotana teh jang. Sigana mah aya sataun meureun mak. Cek Ujang bari ngalaan calana rek ningali bujurna anu beuki ateul pisan. Ah piraku sataun sujang da kurarasaan mah karek bobulanan deuleu. Bo ari emak diajar bodoh pan apa teh init kamari bulan Desember. So ayeuna bulan naon? Cek Ujang marik nanya ka indungna. Nah ari maneh kalah malik nanya sujang. Mak teh asa lila puguhan ngadagoan bapa maneh teh cik sabaraha bulan cek Ujang. Ai emak cek uing sataun nahanya boga indung teh badegong. Apa ini teh pan bulan Desember. Ayeuna bulan Februari dihitung ku Ujang teh jadi setaun mak. Hahaha itu deh. Nya bener pisan setaun sujang. Lila kitu mah tuh bapa maneh bakal mawa duit loba meureunnya. Cek Imas bari muka paroman beungeut anu bear marah mai. Sabab cek pamikirna salaki datang ti kota teh mawa duit anu loba. Kitu paguneman catur antara Imas jeung nu jadi anakna. Dulur pemirtub kaum dangu sadayana. Sabot keur kaayaan kitu. Teu disangka reg di hareupeun imahna aya motor ojek nu eureun. Geus kitu panumpangna turun bari remo ku babawaan. Nu tayalian ti Gagan nu karek balik gawe di kota. Sanggeus mayar ongkos ojekna Gagan tuluy gegeroan kanu jadi anakna. Jeng, kadi ieu bantuan bapak. Teu sawartara lila Imas jeung Ujang kalaluar ti imahna. Greh ningali nu jadi bahan obrolan nu tadi ayeuna nyata balik. Bapak, Cek Ujang bari lumpat morok bapana. Kang Gagan, geuning uwi. Nya nyi, da geus beres gawean proyekna. Jadi akang titah balik ku Mang Ai. Cek Gagan bari mawa babawaan dibantuan ku anak bojona. Geus kitu tiluana arasup ka imahna. Dulur pemirtub kaum dangu sadayana. Gancangna ieu carita sanggeus Gagan tepi ka imah. Tuluy dalahar ngariung sa anak bojo jeung muka oleh-oleh bawa ti kota. Poe isukna Gagan jeung Imas ngobrol paduduaan da anakna Ujang mah keur ulin di imah babaturanana. Nu jadi bahan obrolan nyaeta sanggeus Gagan balik gawe di kota mawa duit anu lumayan loba. Sabab gawean proyek anu kuduna anggeus 3 bulaneun ngan ukur 2 bulan ge geus beres. Jadi aya duit paleleuwih ti pemborong nyaeta ti Mang Ayi teh. Tah nyi,
duit hasil gawe akang ti kota pekta nyerenkeun ngan omat ulah dipake nanaonnya sugan mahi urang pake nyeun imah pantanah nama geus aya pamere ti kolot akang cek Gagan harita bari ngasongkeun duitna kanu jadi pamajikan. Alah nah ari akang warakana imah ari rasiko dapur kumaha kang pan salami akang ka kota bakal rasiko dapur teh beak atuh kang ceuk Imas bari kerung sabab ngadenge salakina bet hayang buru nyeun imah. Geus lah tong loba omong teh kada akang geus buleud hayang buru boga imah. Alah batuk pemirtup da ceuk Mang Ayi ge kamari waktu akang ngobrol puru gara boga imah sorangan meh jongjon komo boga mitoha galah mah ceuk Gagan bari suruput nginum cai kopi tuluy ngenyot udud serebang haseup kaluar tina baham jeung irungna bangun anu nikmat kacida. Hai dedeh kumaha akang we Imas mah da wewe mah dulang tinane ngan eta we Imas mah kumaha rasiko dapur kang sakali deui rasiko dapur akang Gagan anu ganteng sakapeung ceuk Imas bari ngadelekan kanu jadi salakina. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya gancangna carita Gagan geus mimiti ngabangun nyeun imah anu gedena teu sabaraha kurang leuwih ukuranna 7 meter ka 8 meter ngan aya nu matak aneh ningali eta wangunan imah ngageblang teu aya sekat-sekat acan ngawangun eta imah teu lila ngan ukur meakeun waktu saminggu da dibantuan ku babaturan Gagan kabeh nu sapagawean di proyek kota teh kacatur dina hiji poe pagawe babaturan Gagan geus areuweuh baralik da cenah imahna geus angeus. Gagan ngagidik rek ngagroan pamajikanna jeung anakna anu geus saminggu lilana monok di kolot Imas. Maksud jeung tujuan Gagan rek ngajak Imas jeung anakna balik ka imah. Da cenah imahna geus anggeus. Hayu urang balik. Teu kudu monok deui di dieu lah. Sok kera bawaan barang aya pisan nya. Ceuk Gagan harita bari gura gero kan jadi pamajikanna. Nah, geus beres kitu Kang. Ceuk Imas bari ngerungkeun halisna ngarasa heran. Naha nyeun imah gancang-gancang teuing. Alah, hayu buru tong loba catur. Nya hayu we atuh Kang. Ceuk Imas bari terus ngajewang gembolan baju sakabawana tuluy mah Imas nuturkeun ka salakina. Tekung silila Imas jeung Gagan nepi ka imahna anu anyar. Teu lila da jarak imah kolot Imas jeung imahna anu anyar teu sabara jauh. Gusti nu agung, alhamdulillah ya Allah ya Robbi. Akang geuning tos beres bumi teh. Ceuk Imas bari paroman bear marah mai. Geus nyi, sok geura asup geura tempoan ka jero imah. Geus kitu mah Imas miheulaan muka panto rek asup ka jero Imas. Tekung silila bray Imas muka panto. Barang bray Imas mukakeun panto. Gebeg. Imas ngagebeg bangun nureuwas jeung heran. Geus kitu mah Gagan tumanya ka Imas. Aha nyi ngahuleung kitu. Nah aya nu kurang. Sajongjongan mah Imas ngahuleung. Geus lila tuluy Imas malik nanya ka salakin.
Nah Kang jero imah teh siga kanang itik geuning. Ceuk Imas bari tetep masih ngarasa heran ku pola salakina. Nah ari kitu kumaha kitu nyi bet siga kanang itik. Gagan malik tumanya tuluyina Imas ngajawab deui. Nya imah teh ngageblang kieu eueuh kamar jeung dapur. Saterusna Gagan ngajawab deui anu singket. Nya eta ngahaja nyi nyeun imah kieu teh eueuh dapur. Nah bet nyieun teh kieu eueuh dapur kunaon? Heueuh ngahaja. Ngahaja kumaha Sakang? Ngahaja meh maneh teu ngomongkeun rasiko dapur jadi kana sirah aing lieur. Waktosna para wargi pemirtub sadayana. Atuh mung sakitu dongeng ti Sim Kuring mugia sakali deui sok sanajan ieu dongeng serba basajan sing jantenkeun hiburan kanggo dulu pemirtub sadayana. Atuh kanggo konten dongeng anu salajengna antos wae di channel Bi Project anu baris dongkap. Insyaallah konten dongeng anu baris dongkap anu nyanak judulnya eta Duriat Munggaran. Sakitu anu kapihatur bobot sapanon carang sapakan neda jembar hapuntenna Sim Kuring pun RT Uya amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga